Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sabadana manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oke, sholawat sinarang salam mudah-mudahan sadarumina dicurah limpahkan ke junjunan orang sadayana nyatana habibana wa nabiyana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo orang lajeng kendai hanca garapan baca kitab kasih patuh saja anak masih kena dina pasal rukun iman anu mana dina sawatara waktos anu kapangker orang parantos ngarangisekeun rukun iman anu nomor kahiji sareng anu nomor kaduana. Ayeuna orang teraskeun kana rukun iman anu nomor katiluna. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, nafanallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi wa talamidatihi bi darain. Bismillahirrahmanirrahim. Wasalisuha jeung ari nomor katiluna tina itu sitah antu mina tayan ngimankeun anjeun bi kutubihi kana pirang-pirang kitabna Allah, bi kutubihi kana pirang-pirang kitabna Allah. Maknal imani ari maknana iman bil kutubi kana pirang-pirang kitab antas diko yang ngabenarkan anjen bi anha kalawan sanyana itu kitab kalamullahi eta dawuhan Allah, kalamullahi eta dawuhan Allah al munazzalu anu dilungsurkeun ala rasulihi ka pirang-pirang utusan Allah alaihimu salatu wassalam. Alaihim eta tetep ka para rasul salatu ari rahmat wassalamu sareng kasalamatan. Wa kullu majang ari saban-saban perkara tadomanat anu ngawengku atawa anu nyimpen ieu kutub tadomanat anu nyimpen ieu kutub hu kana itu ma hakun eta hak, hakun eta hak. Wa nuzuluha jeung ari turuna itu kutub wa nuzuluha jeung ari turuna itu kutub bi angkanat kalawan bukti ieu kutub maktubatan eta anu ditulis alal alwahi kana pirang-pirang papan, alal alwahi kana pirang-pirang papan Taurati seperti kitab Taurat almas muatan anu kakuping minas sam'i tina pirang-pirang panguping bil musyahadati kalawan ningali ka Allah Ta'ala kama saperti perkara bilailatil mi'raji dina wangian mi'rajna kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aw min warai hijabin atawa tina aw min warai hijabin atawa tina satukangan halang-halang, aw min warai hijabin atawa tina satukangan hahalang kama seperti perkara waqa'a anu tumiba ieu ma li Musa ka kanjeng Nabi Musa pituri di gunung Tur, aw min malakin atawa ti malaikat musyahadin anu ningali
atanapi anu nyaksi ieu malaikat. Kama sabarati perkara rawa diriwayatkan saha anal Yahuda sanyana Yahudi qalu eta ngomong ieu Yahudi li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alatu kalima naha kunaon henteu nyarios anjeun Allah ka Gusti Allah wa ta'nduru jeung teu ningali anjeun ilahi ka Gusti Allah ing kunta lamun bukti anjeun nabian eta nabi. Kama sabarti perkara kalama parantos ngadawuh Gusti Allah, kama sabarti perkara kalama parantos ngadawuh kana itu emak sa kalam. Kama sabarti perkara kalama parantos ngadawuh Gusti Allah hu kana itu emak saha Musa Nabi Musa wanadoro jeung ningali Nabi Musa ilaihi ka Gusti Allah. Pakola maka ngawalar Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lam yang duru ente ningali saha Musa Nabi Musa ilallahi ka Gusti Allah, ilallahi ka Gusti Allah. Panazala maka turun ieu ayat, panazala maka turun ieu ayat. Wama jeung henteu kana eta bukti libasyarin ka manusia naon ayu kalima yen ngadawuh, ayu kalima eta yen ngadawuh ieu basar, ayu kalima eta yen ngadawuh ka itu basar saha Allahu Gusti Allah illa wahyan angin wahyu aw min waroi hijabin atawa tina satu kangen halang-halang, aw min waroi hijabin atawa tina satu kangen hahalang, aw yursila atawa ngutus Gusti Allah rasulan ka utusan payuha maka dipabarinan wahyu itu rasul biidnihi kalawan idina Gusti Allah. Makana perkara yasa anu ngerasakeun Gusti Allah. Qala tos ngadawuh saha as-Suhaimi Imam Suhaimi bi tafsiri dalika dina nafsirana ieu ayat wa makana libasyarin ayman tegasna ayma solaha tegasna henteu lulus atawa henteu pantas libasarin ka jalma naon ayu kalima yen ngadawuh ieu basar, ayu kalima yen ngadawuh ka ieu basar saha Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala illa ayyuha angin yang dipaparinan wahyu saha ilaihi ieu basar, saha ilaihi ieu basar wahyan kalawan wahyu kalaman tegasna dawuhan khopian anu samar yudriku anu manggihan ieu kalam bisuratin kalawan gancang. Kama saperti perkara sami'a anu kama saperti perkara sami'a anu ngadangu kana itu emak saha Ibrahimu Nabi Ibrahim alaihi salam bil manami dina waktu kulamna Kanjeng Nabi Ibrahim anallah asanyana Gusti Allah yamuru eta marentah Gusti Allah ka anjeun beda biwaladika kana supaya menjeun anak anjeun
bidabihi waladika karena supaya mencit anak anjen wakama jeung seperti perkara ulhimat di ilhaman saha umum Musa ibuna kanjeng Nabi Musa antak dupa kana yen ngalungkeun itu umah ka Nabi Musa fil bahri dina walungan aw min waroi hijabin atau dina satu kangen hahalang aw ila ayyursila atawa angin yen ngutus Gusti Allah rasulan ka pirang-pirang utusan ay malakan tegasna malaikat Jibril buktina malaikat Jibril payu kalimu maka ngadawuh ieu malak rasul ka pirang-pirang utusan ay mursala tegasna anu diutus ilaihi ieu al bi amri rabbi kalawan parentah pangeranana ieu malak makana perkara yasa anu ngarasakeun Gusti Allah bihi kana ieu ma parun ari ieu eta hiji cabang kala parantos ngadawuh saha Sulaimanu Jamal Sulaiman al Jamal wa anil Haris jeung ti Haris wa anil Haris ibni Hisam sareng ti Haris putra pamanggetna Hisam anahu kana sanyana Haris saala naroskeun ieu Haris an-nabiy ka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaifa ya'ti kumaha datang ka anjeun naon al wahyu pakola maka ngawalar kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahyanan kadang-kadang ya'ti datang neka kuring bimisli soli jarosi dina saumpama sora anu ditakol bimisli sotil jarosi dina saumpama sora lonceng anu ditakol wahwa jeung ari eta solsoh asyadu eta leuwih banget asaduhu eta pang banget-bangetna wahyu alaya ka kuring payapsimu maka pisah itu wahyu aniti kuring wakodwa itu jeung yakin apal kuring makana perkara kola anu ngadawuh itu malak kana itu wa ahyanan jeung kadang-kadang yatamasalu eta ngarupakeun li ka kuring sahal malaku malaikat rajulan kana hiji lalaki payu kalimani maka ngadawuh itu rajul payu kalimu maka ngadawuh itu rajul ni ka kuring paai maka apal kuring makana perkara geusina wahyu yakulu anu ngadawuh ieu malak kana itu makana perkara yakulu anu ngadawuh ieu malak kana itu wal jarosu jeung ari lapat jarosu bipatil jimi kalawan dipatahkeun huruf jimna waroi jeung huruf rona dibacana teh jarosi wahwa jeung ari jaros ma eta perkara yu alaku anu digantungkeun ieu ma ala unukil himari dina pirang-pirang punukna himar wa qauluhu jeung ari dawuhan musoni payapsimu ani ayan pasilu tegasna eta pisah itu wahyu aniti kuling
Wayu parikuni jeung tegasna pisah itu wahyu ti kuring. Wa qauluhu jeung ari dawuhan musannif wa itu lapa dua itu min babi wa ada eta tetep tina bab wajan wa ada. Hafid tu tegasna apal kuring makana perkara qala anu ngadawuh itu malak kana itu ma. Wal muradu jeung ari anu dimaksud bil kutubi kana pirang-pirang kutub mah eta perkara yasmulu anu ngawengku ieu ma asuhuba kana pirang-pirang lembaran wa qadis taharo jeung nyata parantos masyhur naon annaha sanyana itu kutub mi'atun eta 100 wa arbaatun sareng opat jadi 104. Wakila jeung dicarioskeun annaha sanyana itu kutub mi'atun eta 100 wa arbaata asaro jeung 14 jadi 114. Waqala jeung ngadawuh saha as-Suhaimi Imam as-Suhaimi Imam Suhaimi wal haqu jeung ari anu bener adamul hasril kutubi eta henteu aya karingkasna pirang-pirang kitab. Adamu hasril kutubi eta henteu aya karingkasna pirang-pirang kitab pi'adadin dina bilangan muayyanin anu ditangtukeun yuqalu maka yuqalu pala yuqalu maka ulah dicaritakeun naon anna hasanyana itu kutub mi'atun eta 100 wa arbaatun jeung opat pako tungkul li anaka karena sanyana anjeun ida tataba'ta di mana-mana naliti anjeun patasta tegasna naliti anjeun riwayati kana pirang-pirang riwayat tajid maka bakal manggihan anjeun hakana ieu riwayat tablugu anu nepi ieu riwayat arbaatan kana opat wasamanina jeung kana 8 wa mi'atan jeung 100 jadi aya 184. Payajibu maka wajib naon i'tiqadun nekadkeun anallaha karanyana sanyana Gusti Allah anjala eta nurunkeun Gusti Allah kutuban kana pirang-pirang kitab minas sama'i ti langit alal ijmali kalawan jalan ijmal kana jalan ijmal lakin yajibu tetapi wajib naon ma'rifatul kutubi nganyahokeun pirang-pirang kitab al arba'ata anu opat tafsilan kalawan jalan tafsilan kalawan winci kanana wahia jeung ari ieu arba'ah atau rotu kahiji kitab Taurat li Sayyidina Musa anu dilungsurkeun ka Nabi Musa wa Zaburo jeung kaduana kitab Jabur li Sayyidina Dawuda anu dilungsurkeun ka Nabi Dawud wal Injilu sareng katiluna kitab Injil li Sayyidina Musa anu dilungsurkeun ka li Sayyidina Isa anu dilungsurkeun ka Sayyidina Isa wal Furqanu sareng kaopatna Al-Qur'an li khairi khalqi anu dilungsurkeun ka panghade-hadena makhluk pangsae-saena makhluk Sayyidina Muhammadin nyata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
alaihim eta tetep ka itu anbiya ajmaina tegasna sadayana, ajmaina tegasna sadayana. Tatmimun ari ieu eta hiji kasampurnaan, tatmimun ari ieu eta hiji kasampurnaan ruwiya tos diriwayatkeun min hadisi Abi Darin tina hadisna Abi Dar qala ngadawuh ieu Abi Dar kultu ngadawuh kuring ya Rasulullah hei Rasulullah pamakanat maka kana naon bukti naon suhubu Ibrahima suhubna Ibrahim qala maka ngadawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanat tos bukti kuluha sakabehna itu suhub amsalan eta cariosan anu sae, amsalan eta pirang-pirang contoh aslina teh, amsalan eta pirang-pirang cariosan anu sae, minha eta tetep tina sapilihna ieu amsal, minha eta tetep tina sapilihna ieu amsal Ayuhal maliku hei pirang-pirang raja as al musallatu anu dilindih, al mubtala anu dicoba, al magruru anu dibelenggu, al magruru anu dibelenggu. Ini sanyana kuring lam abas henteu ngutus kuring ka anjeun litajtami'i kana ngumpulkeun anjeun adunya kana dunya ba'doha kana sawarehna ieu dunya ala ba'din kana sawarehna deui walakin ba'astu tetapi ngutus kuring Allah buktina ka anjeun ka anjeun litaruda supaya nolak anjeun ani ti kuring dakwatal madlumi kana pangajakna jalma anu dolim, dakwatal madlumi kana pangajakna jalma anu dolim. Pa ini maka sanyana kuring la aruda eta moal nolak kuring hakana ieu dakwatal madlum walau kanat sanajan bukti ieu dakwatal madlum min fami kafirin eta tina cungurna jalma kafir. Wa min hajeng eta tetep tina sapalihna ieu amsalan wa alal akili jeung wa alal akili jeung eta tetep ka jalma anu boga akal aya naon aya kuna yen bukti lahu ka ieu akil saatan naon saatan sawaktu yunaji eta munajat isi akil pihadina itu saah robahu ka pangerana ieu si akil robahu ka pangerana ieu si akil ajau wajala wasaatan jeung sawaktu yuhasibu eta ngahisab ieu si akil pihadina ieu saah nafsahu kana dirina ieu si akil wasaatan jeung sawaktu ya tapakaru eta tapakur ieu si akil atau mikir-mikir ieu si akil pihadina itu saah bisun illahi ta'ala dina dadamelan Gusti Allah ta'ala wasaatan jeung sawaktu wasaatun jeung sawaktu yakhlu eta
Yakhlu eta nyuwungkeun ieu si akil ayat ajarrodu tegasna ngosongkeun ieu si akil pihadina itu saah lihajatihi kana pirang-pirang pangabutuhna itu si akil minal mat'ami buktina tina kadaharan wal masrobi sarang tina kainuman wa min hajeng eta tetep tina sapalihna itu amsalan walal akili jeung eta tetep kajalma anu akal alayak naon alayakuna eta yen ulah bukti ieu si akil tomian eta anu boga angan-angan aimu amilan tegasna angan-angan ila pisalasin angin dina tilu tajawudin hiji tajawudin hiji nyieun bekal lima adin pikeun balik ka akhirat wa maromatin jeung kaduana ngabereskeun lima asin pikeun kahirupan waladatin jeung katiluna ngeuneunahan bi ghairi muharramin dina anu henteu diharamkeun qauluhu ari dawuhan Allah maromatin lapan maromatin bipatahasin kalawan tilu pirang-pirang patah watas didil mimi jeung ditasdidan huruf mimna ai islahin tegasna islah tanapi ngaluluskeun wa min hajeng eta tetep tina itu amsalan wa alal akili jeung eta tetep pikeun jalma nu boga akal naon aya kunayan bukti ieu si akil basiron eta anu ningali bijamanihi kana zamana ieu si akil mukbilan bari madap alasani kana kalakuana ieu si akil hafidon tur anu ngaraksa lisanihi kana lisana ieu si akil waman jeung sajalma ada anu milang-milang ieu ieu si man kalamahu kana omonganna ieu si man min amalihi tina pagaweana ieu si man qala maka saeutik naon kalamuhu omonganna ieu si man ila pima angin dina perkara yakni anu mangpaat ieu mahu ka itu si akil bipathi kalawan bipati awalihi kalawan dipatahkeun mimitina ieu yakni lapad yaknihi min babi roma eta tetep tina min babi roma eta tetep tina bab roma yarmi ayeuna tegasna perkara ya ta'alaku anu cumantel ieu ya ta'alaku anu cumantel naon inayatuhu nulungana ieu si akil bihi kana itu ma kama seperti perkara qala ngadawu saha Ibnu Hajar pipatil mubini dina kitabatul mubin qala parantos ngadawu saha Abu Dar aidon deui kultu ngadawu kuring ya Rasulullah hai ya Rasulullah pamakanat kumaha bukti naon suhub Musa suhubna Nabi Musa qala ngawaler Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana bukti ya suhub ya eta suhub kuluha sakabehna ieu suhub ibaron eta pirang-pirang bitutur
ibaron eta pirang-pirang pitutur bikasril aini kalawan dikasrokeun huruf aina wapatil bai jeung dipatahkeun huruf ba'na. Ibaron jam'u ibrotin eta jamakna tina lapad ibrotun bisukuniha kalawan disukunkeun huruf ba'na ibroh mislu sidarin saumpama lapad sidarin wasidrotin jeung lapad sidrotin. Ae mawaidon tegasna pirang-pirang pitutur min hajing eta tetap tina sapalihna itu amsal ajib tu kaget kuring liman ka jalma aikona anu ngayakinkeun ieu si man bil mauti kana maut kaifa yaprahu kumaha bungah ieu si man. Ajib tu kaget kuring liman ka jalma aikona anu ngayakinkeun ieu si man binari kana neraka kaifa yadhaku kumaha seserian ieu si man. Ajib tu kaget kuring liman ka jalma yaro anu ningali ieu si man adunya kana dunya watakol luba jeung bolak-balik ieu si man hadina itu dunya bi ahliha di ahlina itu dunya kaifa yatma'innu kumaha ngarasa tentrem ieu si man ilaiha dina itu dunya. Ajib tu kaget kuring liman ka jalma aikona anu ngayakinkeun ieu si man bil qadari kana qadar summayat taib tuluy ngarasa sumayat taibu tuluy ngarasa ripuh ieu si man wapin wasotin jeung eta dina sapalihna tukilan kaifa yadgobu kumaha yan bendu ieu si man. Ajib tu kaget kuring liman ka jalma aikona anu ngayakinkeun ieu si man bil hisabi kana hisab sumalaya malu tuluy henteu amal ieu si man. Wapi taurati jeung eta tetep dina Taurat yabna adami hei anak Adam lata hopulasian anjen min sultanin ti raja atawa ratu madama sultanan salagina langgeng naon sultani kerajaan kuring bakin eta tetap layan padu moal ruksak ieu sultan abadan salawasna bipatil pai kalawan dipatahkeun huruf pa'na yan padu wabedali al muhmalah jeung kalawan huruf dal anu henteu dititikan yan padu ay layapna tegasna moal ruksak itu sultan walayan kotingu jeung moal pegat-pegat ieu sultan. Yabna Adam hei anak Adam khalaqtu ngadamal kuring ka anjeun li ibadati kana ibadah ka kami pala tal'ab maka ulah heureuy anjeun. Yabna Adam hei anak Adam la takhaffanna ulah sieun anjeun paota rizki kana lepotna rizki madamat salagena langgeng naon hoza ini gudang kuring mamluatan anu pinuh wahoza ini jeung ari wahoza ini jeung ari gudang kuring
la tanpadu eta moal erep-erep abadan salawasna. Yabna Adam he anak Adam, holak tu gas ngadamal kuring as-samawati kana pirang-pirang langit wal ardo jeung pirang bumi, wala aso wala a'ma wala walam aya jeung henteu apes kuring bihol kihinna bihol kihinna kana nyeuna samawat bihol kihinna kana nyeuna samawat ayo yini nah ngapaskeun ka kuring rogi naon rogi pun yeun roti wahidun anu sahiji aswikuhu ari pirang-pirang pasarna ieu rogib ilaika eta tetep ka anjeun pikulihinin dina saban-saban waktu. Wa qauluhu jeung ari dawuhan musannif aya lapad aya mudhari'un eta fi'il mudhari'un ari fi'il mudhari'na ayya eta lapad ayya bikasril aini kalawan dikasrohkeun ain bikasril ainil fi'li kalawan dikasrohkeun ain fi'ilna iya min babi ta'iba eta netepan kana bab ta'iba ay walam ajuj tegasna henteu apes wayui jeung ari lapad yui bidomi eta kalawan doma bidomi harfil mudharaati kalawan didomakeun huruf mudharaahna eta lapad iya'u min a'ya eta min a'ya tina lapad a'ya ar-rubai anu bangsa opat. Ya bna Adam ay anak Adam, ya bna Adam ay anak Adam, kamala ya bna Adam hei anak Adam, kama hente la utolibuka hente nyuprih kuring la utolibuka hente nyuprih kuring kaka anjen bi amali godin kana amal bi amalin kana amal naon godin isuk-isuk pala tutolibni maka ulah neangan anjeun ni ka kuring bi rizki godin kana rizki
birizki godin birizkin kana rezeki godin anu isuk pika hareupeun tawage. Ya abna adam anak adam li eta tetepikeun kuring buktina teh Allah ya tanya alaika ka anjeun paridotun ari kaparduan walaka jeung eta tetepikeun anjeun alaya keur kuring rizkun ari rizki pain kholaqtani maka lamun nyieun kuring pain kholaqta maka lamun nyieun anjeun ni ka kuring pi paridoti dina pirang-pirang kaparduan lam ukholib maka moal nyulayaan kuring kaka anjen pirezkika dina rezeki anjen alama kana perkara kana anu bukti ieu ma. Yabna adam hai anak adam in rodita lamun ridho anjen bima kana perkara kosamtu anu ngabagikeun kuring hukana itu mah laka pikeun anjen aroh tu maka nyenangkeun kuring badanaka kana badan anjen wa qalbaka jeung hate anjen wa ilam tardo jeung lamun teu ridho anjen bima kana perkara kosamtu anu geus ngabagikeun kuring hukana itu mah laka pikeun anjen salat tu maka ngalindihkeun kuring alaika ka anjen adunya kana dunya hatta tarkado sehingga yen ka jebak anjen pihadina itu dunya karok dil wahsi sapertikeun kagodana mencek pil bariyati di daratan ai sohroti tegasna daratan ai sohroi tegasna sampalan wa izati jeung demi kaunggulan atau wa izati jeung demi kamuliaan kami wa jalali jeung keagungan kami layanalu moal menang anjeun layanalu moal menang ka anjeun min hadina itu dunya ilama kana perkara kosamtu anu geus ngabagikeun kuring hukana itu malaka pikeun anjeun wa anta jeung ari anjeun indi eta tetep di kuring madmumun eta dicacad madmumun eta anu cacad atawa anu tercela warobi jeung ari nomor kaopatna tina itu sita antu mina birusulihi wallahu alam bisawab. Urang cengapkeun sakitu bae dina waktos anu ayeuna mudah-mudahan aya mangpaatna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.